tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis. Wah mau di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta, woi aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae. Hayang orang negro sekalipun aya. Terus keur di alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun. Anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nya henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nyana jadi gubernurnya, nyana jadi bupatinya, nyana jadi camat. Nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama. Anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia, tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu. Sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram. Asal haram la tufattahu lahum abwabus sama. Modal sia bal dibukakeun lawang langit. Korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae. Oh, saing balain deuk kalarang, ai sia keur haraya mah. Oh, bae sia la tufattahu lahum abwabus sama. Aisyah daek mana zolim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah, zolim rakyat tuh siapa tuh, siapa kawasan, baik, oh siap, make aturan Yahudi dan Nasrani, oh nu ngalarang, selalu bisa ngalarang, kiai mana nu ngalarang, ustad mana nu ngalarang, rakyat mana nu ngalarang, kerbojoh siap, kerboga ke kawasan, baik siap, lah tufattahu lahum abwabus sama geram modar siap. Ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah sakadar ngajelaskeun doang geura modal sia DPR geura modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna pae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya pae sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji ai pae minggu hari paling moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana ayuhannas al-mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ye bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng, salat, puasa, zakat, haji, soleh lah. Kumaha teh cek balakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadil thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai roh
keluar maneh lalauan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin waraihan warobin rodin goiri kodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendueun haygara keluar fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh Robin rodin goiri godban mantak jara senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kosgit tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang fayuqalu cak penjaga man haza saha ieu nu dibawa yaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula ceuk malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge teh geus teu dibukaan deui japanan malaikatna langsung ngomong atuh geus ngeunaheun kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ku walai ku bata ceuk malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat bil jasadil thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi ghadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha dzalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kadua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya dirak dibuka terus hatta tantahia ila samai sabiah
datang ke langit nomor ke-7 langsung ka ditu. Ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun. Waktu di alam dunia, waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia. Dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola, ka masjid, ka majelis salim. Mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap. Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah ya asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggil kos kita ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun biasa dipandian lah mayit nyana milu ka tempat mayit tempat mandian di luhur nyaho nyana itu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial ta Amil kusim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dieu bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoun nya mun 2 lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dinya set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah neuk saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 kaluhur masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sial jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge sora jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang di zarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeuraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari supkeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7
itu ina anzalna tenden dina sirah tenden di beheng tenden di pundak tenden di dia dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya. Saya gegeraan bae urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggih panjing Gusti Allah. Sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kanikmatan kubur. Geus bayang gegeraan jasa tak kakarak di kitu-kitu doang getak. Urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyayan cah. Kakarak di pasangan doang nyai-nyayan cah. Langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula, ngabohongkeun kana ayat ketuhanan, teu percaya pangeran teh Allah, kafir musyrik munafik. Innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema-jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina, teu percaya kana ayat-ayat, percaya tapi teu ngalaksanakeun. Bae kawarah ieu. Cak Allah haram mabok terus bae. Cak Allah haram zina terus bae. Cak Allah haram maling terus bae, korupsi terus bae. Malah tinggal sholat teu pernah sholat jana. Teu pernah puasa, teu pernah zakat. Asarek lila bae hirup teh. Nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula. Wastakbaru anha, sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah. La tufattahu lahum abwabus sabar. Ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu. Fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi. Gola malaikat nyabot nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah kanat fil jasadil khabis. Hei aruh nu bau ku aing kambeuna, aruh anu jore sia, aruh anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah, keluar sia bari cabut, keluar sia sekaligus diasupkeun di neraka. Hei aruh anu buang kawarah cabak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijore, keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui. Masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu. Boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga, urang dicarekan ku bos, urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara, ngageter-geter na lain lalagaan. Ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang. Hei loh nubuan kawara tol sia goblok sia bau aing ngambeus sia nu aya dina awak sia bau jabrek goreng keluar sia sat salangapna geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat da geus lain lalawara. Keluarlah roh sat bawa ka langit. Tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep bae minta dibukakeun lawang, buka pintu cek nu mawa ulah tugas. Man hadza? Roh saya, roh jawara. Ada lo kali coba buku dan bahaya dibuka Golkar aya, waduh korupsi aya di sini, eceng gondok aya, waduh guys macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing mane tugas bae bawa deui ka handap, bawa deui
aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naik ka luhur. Iyalah ayatna innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung, Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung, Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Nggeleng-geleng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama, cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh nu model tos ieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap. Ialah idza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuhbatu biha ila sijil. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka siji. Tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat, berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imah. Loba hayang. Sagala mah tadi anterkeun. Kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Aya. Elek malaikat. Malaikat teh kudu ngalengkah. Tak cicing sia sia. Neuleuh nyana, tu jasad aing. Aya nu calangap bae, nu mendelik bae. Kruh kafir teh kos kitu. Kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Ih. Kunaon aing calangap bae sakieu teh. Nya ngomong sorangan. Di pandian langsung beres, bawa ke pertengahan, langsung dibungkus, tatep bae nyana asup ka dinya. Nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur. Mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa. Hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa. Poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun. Beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh. Wah, aing bakal disiksa nyaho jasa panas. Bos beres. Iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus. Datang ka irahanya na disiksa, datang ka terus di alam barzah teh, datang ka kiamat. Ente eren disiksa, dibonggol disiksa, dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa. Masyaallah karim. Lu tadina di dunia sesenangan hotel, main hotel, rencana makan isuk-isuk di Inggris, sore-sore di Prancis. Wah, mau di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Lu tadina transaksi berbagai kota. Di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta, aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae. Hayang orang nego sekalipun aya. Terus ke dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun.
anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, nyana jadi gubernur, nyana jadi bupati, nyana jadi camat, nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama. Anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia, tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu. Sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram, asal haram. La tufattahu lahum abwabus sama. Modal sia bal dibukakeun lawang langit. Korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae. Oh, saya balain dekarang, ai sia keur haraya mah. Oh, bae sia. La tufattahu lahum abwabus sama. Ai sia daek mangga zalim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah. Zalim rakyat ku sia peretus. Sia keur kawasan bae. Oh, sia. Make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani. Oh, nu ngalarang. Selalu bisa ngalarang. Kiai mana nu ngalarang, ustaz mana nu ngalarang, rakyat mana nu ngalarang. Keur bojohna sia. Keur boga ka kawasan bae sia. La tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia. Ngajelaskeun tah Al-Qur'an. Lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang. Geura modal sia DPR. Geura modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna. Pae sia la tufattahu lahum abwabus. Teu percaya pae sia kuari. Buktikeun ku sia. Sok geura ayo. Mun teu ngaji pan urang teu nyaho. Ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana je parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh sarwana engke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana tah. Iya sih ada lain lalawara ya la tufattahu lahum abwabus. Nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah. Nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa kasalahan anu jelas mah geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagerdusa mah siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek deuna pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu eta nya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matak nyana kita jadi presiden embok kesalahan tetangga gua eueuh kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto saya tidak benci. Amin Rais tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais. Saya kira kos gitu doang. Kan eta mah di nomor di setting, di videokeun jelema nyaho kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais. Suruhan Amerika. Tapi saya tidak benci. Justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di surga. Kok gitu na doang teguat aing mah. Aya tungtungan dah. Embungeun nya mah salamet nya. Tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah. Ya kolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung jarah. Ih, itu ge kiai anu bogolna hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah. Tapi Gus Dur terus bae.
datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teu balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae. Lain sa mobil, 2 mobil, puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari. Terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan. Utuh Gus Dur. Geus dibuktikan ku Gusti Allah. Nu mantak hese nyaritakeunana. Sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun. Kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun? Eueuh nu bisa mencairkeun tentang MPR, tentang DPR, tentang kabinet dan lain sebagainya. Urang ge cangcaya bisa entah henteu isi ngajalankeunana. Lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede. Aya nu susuna gede pan eta teh. Waduh, Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susu pan. Ah, teu beres teh mah. Geus pas ini bae jeung Haji Pendi, sing sabelah yeuh deuleh tolol. Aduh, teu beres. Ya, paeh la tufattahu lahum abwaabus sama. Moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini, nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae. Aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk di Banten ge. Aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh. Teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwaabus sama. Masya Allah. Datang ka akhir di sana, datang ka kiamat. Setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh. Eueuh gunung. Eueuh tangkal kayu, panon poe hanya sahasta. Didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup. Anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para anbiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama-ulama sholihin. Yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, anbiya ge kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para syuhada, para sholihin, aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk-meuk. Ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah. Geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR, aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah. Nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhiratna engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah, iya nu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan. Musyrikin teh nyaho jalan, kafirin, musyrikin, munafikin kabeh teh nyaho jalan. Termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teh nyaho jalan. Kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Watu ambalayah nyana silitanya di kabar sia bukan mah kakulon heuy lain kakulon masarna mah tuh wetan kulon aing geus si wetan da kakulon mah ambalayah watu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul
sakit galer saya aing pan urang galer basar mah teu nyaho jalan tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil sidikin syuhada kitu keneh para aulia-aulia Allah kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yasanuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur teu ka Golkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya lu keur asup ka Golkar lo bawa mah atuh paingan poek mama sarua ieu mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aji urang ka mana aing ge puyeng puguy teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ka kitu tolol aing keur bingung sia ngomong ka kitu tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat tah ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar aduh nah iyalah datang ka masa para mursalin karena gawa ngadagoan ambiya sidikin syuhada aulia solihin tararna ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di duniana eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntilanak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntilanak tah eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wah nyampikeun digaekeun teu eueuh jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing keur naon maneh tiis cenah cekna ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing mah ditanya tiis sakiana di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakiana tuh wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teh daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok geura onta dedetkeun kalian jarum moal asup onta kalian jarum lantaran onta mah gede yang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta kalian jarum siage ku moal asup ka sorga pecis kos onta moal asup kalian jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha
urang lamun ngaji tauhid teh kapan keur nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup kalian jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allahumma imma ontana dileutikeun diasupkeun kalian jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun kalian jarum poal asup sia kajen kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komo endog puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jang-jangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jang-jangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku moal-moalna ieu ge sarua ku moal-moalna asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta kalian jarum masyaallah bahasana poharajas wa huwa ghairu mungkin fakata dulu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum nu leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nya ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelo berarti kudu yakin neraka berarti penyabet neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu baja aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa ieu tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah belian jasa ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan boh cenah ya rugi aing atuh bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ieu mah ieu lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel buukna digubiag gubiag engke nya na bebeja ka malaikat malik gedekan sama warna gedek ngun ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia zina teu ngomong halo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mano geus lalecet cenah kakarek lecet digubiak di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa nah mau dicaritakeun pokoknya ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia
lamunnya di dunia masuk hotel keluar hotel mencerita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu kene Surabaya kitu kene lamun ka ditu mah ka luar negeri aya nu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen atuh itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunya menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengar cerita ti aing we nyahelanan lah Masya Allah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing nganet mah keur sugih bae baheula dah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nu sok di dieu bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis ge geus lain bisnis mutuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas tono mutiara Masya Allah orang mah ku ari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipakai ku urang saminggu bae di ambean bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah lompat urang ka Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang mun bisnis kos gitu puguh imah ge doyong imah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baja aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu
maja teh kos itu teh maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, kalimaya Australia, kalimaya India. Jo datang ke orang, kaliru orang. Oh iya kalimaya, iya mah India. Oh iya mah kalimaya, oh iya mah Australia. Iya mah kalimaya, iya mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di maja, masya Allah. Kayak sabara karung nyokot sih di itu. Hambalaya di maja. Bawa kurang ka dia, aja teting seger lipat. Terus siapa nyokot lah di luhur jalan. Tetap mahal nu asli nama. Kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deui ka Jakarta. Nah tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mah aja atuh bae bisa. Siapa yang anak kemaja deh paling kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India dibuat. Urang ge moal nyaho, nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih. Bu saya macana sederhana cak Jokowi teh podol serok. Nu susah gembung makan nu jore atuh koboyana. Eta macana nyana makan nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana? Nu ahli tasawuf gembung makan nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah makan nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah ka bae ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji Jokowi irah mondok nanya teu kacaritakeun santren jajana mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeun ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi atuh kuari ge menteri-menteri geus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong. Saya masuk kayu gitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawash sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasurnya nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun oh ieu teh is panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugih man nu mantap ketika jadi gubernur embungereun tina kagubernuran ketika jadi menteri jangjina mah ngan saperiode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode deung ngajueureun moal aya mun bisa mah kuari GSB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab naon ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees yang di mana ya? Wah itu kasur tuh, ngenahin, hudang nyeri. Kurang dikitu-kitu ngebul kasur. Majikan ngomong, emang saya didinya, bung, saya 2 tahun mah tadi poe, cek jangan teh paingan, teteas jasa nyeri awak, ya. Barang di dalam tumbi lama lulu. Aduh, budak, tumbi lagi incuan didinya. Keselangat. Tebata kurang waktu paega atuh sabodo lah Gusti. Tapi deleukeun bupati, deleu gubernur, deleu presiden. Nu mantaknya nangeunakeun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero. Lamun ieu ge pusing, sapreda tuh gantian jeung saya jante. Berarti kan dibalik pusing aya naon? Kitu bae sih hese-hese. Wah cenah kieu lain kos kitu kumaha?
emang kos itu maker carita kangenahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparana nangis nyarita kena di luhur selimut nangis luar biasa di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana. Aduh indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nar. Sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput teh ge seuneu. Berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teh kudu make selimut binti pake bae ieu penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal ieu moal make pake cak malaikat malih pake sia ulah teu dipake disentak ku malaikat penghormatan sia pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan sana di luhur make selimut sana ditah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaulah nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mangambe ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat seungit kaambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare aambeana zikir ngambean kaji penting rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu ka dituna walladzina amanu wallahu alam bissawab